jelema nu bersih hate cicing dina kealusan maca Quran alus-alus bareng atuh jeung hate nu alus maka geus maca Quran kalakuan jadi alus. Nah sumberna hate maca Quran alus hate kotor tempo geus maca Quran tapi hate kotor beres maca Quran asa aing pang Quran. Nepi ka kanu teu maca Quran teh nuding teh jeung neraka we sia teh jeung gablek mah we. Pangaosan kieu alus-alus tapi kudu bareng jeung hate nu alus. Sehingga bubar pengajian bakal ketempo laku lampah anu alus. Pengajian kieu alus tapi hate kotor bubar teh dia bakal ngomongkeun hajat. Puting-puting kuatingin kunjuk-kunjuk acan hajat teh nya cik urang atuh. Naon sebabna sumber kahirupan sumberna manusia adalah eusi haten. Ceramah na gerhana alus bisa jadi alus ngan kudu bareng jeung hate nu alus. Mata ucapan kuring ieu mah babari tapi nu hese mah ngareka-reka akhlak kuring. Mata ibu tong kabita teuing ku omongan kuring tapi kudu kabita mah ku akhlak kuring. Asli teh